Sanjaya darah asli Nasoma Gelar Raja Warak Pedang Dewa Guruna Abah Raksa Jaga Temeyang Sora tanpa lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana bayayana. Sampurasun wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui ngalangkungan galomang anu saminya nyaeta media YouTube channel Tepas Sunda. Di mana dongeng serial silat Sanjaya Galunggung si Jawar Pedang Dewa mengudara. Alhamdulillah pamirsa kitiasa nepangan di pamirsa saparantosna saha babaraha dintennya tetiasa nepangan tenapi medar carios kumaha rada emplu ieu teh. Aduh pamirsa mugi wae nya dimaklum. Kumaha daramang sadayana alhamdulillah pamidaramang manya mugi wae sadayana aya dina ginanjar kawilujengan tekirang sapapaosna sehat jag-jag waringkasnya lahir sinareng batin jembar manah gampil rezeki sarta tebih tina balai. Amin amin ya rabbal alamin. Urang neraskeun hanca nu katunda nyaeta lalampahan Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa dina jejer carios Ratu Candana Sutra anu ninca ka bagian anu katujuh. Kumaha ieu terasan carios teh urang Bandungan wae sasarangan sakedap deui sarta can aki medar dongeng mangga kangge nu nemean mancon nemean ngadangukeun ulah asa-asanya di subscribe heula di toel tombol loncengna supaya saya notifikasi upami akin teraskeun hanca dongeng ulah hilap like komen oge pairanana oge di share ka mana bae oge nya pamirsa. Hatur nuhun ka sadayana pada subscribe, like, komen, oge ngasih dongeng aki. Urang ngamparkeun deui samak kabuitanana para samakna saur bajigurna mangga. Kaparayun sadayana prung setan anjeun. Can apa sah kami duanya? Hiat. Marung ngadiuskeun peureup katuhuna ngarah kana beungeutna Sanjaya. Tapi hiukep. Leungeun kencas Sanjaya sakilat newak peureup Marung. Tuluy peureup eta diramed ku Sanjaya. Krakak krakak. Alah! Marung ngajerit bakat ku nyeri. Tapi peureup masih can dilepaskeun ku Sanjaya. Krakak kadenge sora tulang-tulang ramo anu parotong matak paur nu ngadenge. Jalma nu aya di jero warung sangu teh gancang kalaluar di jero warung bari katemposieun. Sesanaras, ya soglo maju. Narajang ka Sanjaya suku katuhuna rek najong kana beuteung Sanjaya tapi Sanjaya leuwih rikat ngagerakeun sukuna. Biti soglo anu keur ngangkat dijejak ku Sanjaya hiuk duk prak. Roar! Soglo ngoceak beri cirambai tulang bitisna karasa remuk. Soglo diuk aduh-aduhan bari nyakelan sukuna kawas budak leutik anu ditajong kana batu.
Ampun, kuring minta ampun. Nyeri, aduh, nyeri pisan. Nyai, kuring teu kuat, ampun Nyai, ampun. Marung lu mengis bari muringis, sabab beramatan leungeun Sanjaya kalah beuki narikan. Tulang ramona anu potong karasana tambah nyeri bae. Heug, kuring bakal dibere ampun. Tapi anjeun kudu nebus kalancangan batur anjeun anu geus wani-wani sia ngarampaan awak kuring. Ceuk Sanjaya tetep make sora awewena. Nya, kuring bakal nebus kasalahan si Soglo tadi. Aduh, tapi kumaha carana? Bayaran sia sangu anu dibeli ku kuring. Nya, Nyai, tapi aduh, lepaskeun heula ieu leungeun kuring. Bayar heula. Nya tuh dibayar ayeuna. Leungeun kenca marung gancang ngodok saku celana tuluy. Keupelan duit dina leungeun teh dialungkeun kana si mamang tukang warung anu haripeut nyanggap duit nu dialungkeun ku marung. Kumaha mang? Cukup duit teh? Cakap, Nyai, malah maya teh langkung keneh. Sanjaya ngalepaskeun leungeunna marung tuluy pok nyarita. Ingat, awas ya mun wani-wani deui ngaganggu kuring. Oge kaum awewe sajena sirah anjeun duaan anu bakal diramet ku kuring tepi ka tulang-tulang nararemuk. Sanggeus gancam kitu, Sanjaya gancang ninggalkeun warung sangu. Manehna lempang nuju ka sisi lembur. Dihandapun hiji tangkal anu iuh Sanjaya diuk tuluy murak buntelan sangu anu dibawana. Teu culang cileung deui jawara pedang dewa anu memang geus kalaparan, geus kukurubukan ti tata di beteungna teh. Harita keur api-api jadi awewe geulis. Kadaker bae, dahar mani ponyonaker ngalimed. Malum geus sabaraha poe can manggih sangu. Karakereng sedahar. Ngadadak kadenge sora ngebledug tarik pisan ti arah satukangeun hiji pasir anu teu pati luhur. Eta pasir katempo jelas di tempat diukna jawara pedang dewa. Sanjaya harita gancang cengkat. Aya nu keur ngadu ilmu di satu kangen pasir itu tuh. Pasti aya nu keur tarung. Aing tadi sempat nampo ngaburi nyainya cahaya beureum, aing kudu gancang meriksa ka ditu. Sanu nyaho si payung sarimbi tatawa malaikat peuting keur tarung jeung jalma nu dipikoan ku aing. Bisi bae sobat aing nu butuh pitulung aing. Sanjaya harita gancang magehan samping nu dipakena pelesat manehna ngablesat tarik nuju ka arah pasir nu teu pati luhur eta. Tapi berewek sampingna soeh deui sabab kakait kana cucuk saliara. Sial aing soeh deui bae. Mereka was gembel aing kawas baramaen kieu pohara ieu. Lalakon ieu mah ampun. Gerendang Sanjaya bari terus lumpat nuju ka eta pasir. Satepina ka puncut pasir Sanjaya ngagebeg sabab kabireungeuh di satukangan pasir leutik teh bener bae aya anu keur tarung. Nyatana nyaeta saurang jajaka ngora umur 20 tahunan anu beungeutna kasep awakna jangkung sembada. Bukna teh panjang satak-tak diikat ku lawon koneng sedangkan papakeana sing sarua beureum. Eta jajaka makal pakarang anu mangrupa kampak mata dua. Si jajaka kasep eta teh tayalian Ranggupura, muridna eyang Kandi Dewa tea. Ranggupura kaasup salah seorang sobatna Sanjaya sabab pernah ditulungan tina tipu muslihatna Ayunda. Tapi ka Ranggupura bisa ngawin galentor bayangan muridna Mangguruna. Pamirsa nu palai apal kana lalakonna tanapi jujutan
Sanjaya sareng Ranggupura tiasa di Bandungannya dina lalakon anu julna Satria Langlang Jagat sareng Lumaku Purwan tos tamat ti pedar dina ieu Kandaga Tepas Sunda. Kantun dipilihan we dina playlist atau napi dina video. Sedengkeun lawana nyaeta saurang awewe geulis anu bukna teh acak-acakan ngarerewig papakeanana merecat nyitak kana awakna anu padat jeung singset. Bahana katempona dijieun tina karet warna hideung. Dina tonggongna ngadaplok pedang anu sarangka jeung gagangna oge warnana hideung. Begetna nu geulis katempo galak jeung liar. Sanjaya apal pisan ka eta wanoja mah. Anu taya lian angin peuting teh wanoja nu mega cinta pisan ka Sanjaya anu janji bakal salilana jadi bebenteng hirupna jawara pedang dewa. Pasti Ranggupura salah paham ya mah. Aing kudu misah maranehna. Tapi kumaha carana nya aing era ya. Lamun kudu muncul hareupeun angin bikang dina kayan kawas banci edan kieu mah. Gara-gara leungit papakean aing jadi loba serba salah. Tapi manya deui ku aing diantep sobat-sobat aing sorangan ngadu nyawa. Duh, kudu kumaha ieu nya. Sanjaya kukulutus sorangan di satu kangen batu badak di puncut pasir. Tita tadi angin bikang teu pernah ngageser di tempat nangtungna. Dina narima serangan Ranggupura, kawas harita manehna ukur ngalempaikeun awakna ka tukang bari ngayun ka belah kenca. Kampakna Ranggupura anu lebat rek megatkeun beheungna liwat ka sisi, suku katuhu angin bikang gancang mata dina gerakan anu kilat pisan. Najong kana leungeunna Ranggupura anu nyakelan kampak. Hiuk, keduk, celeng. Kampak mata dua lepas dina ceklanana Ranggupura. Ranggupura ngarasakeun leungeunna kawas leungit. Tajongan angin bikang nu ngandung tanaga jero eta geus maehan kana rasa tina urat leungeunna Ranggupura. Akibatna leungeun eta teu bisa dipake nyakelana naon, sarta teu bisa dipake ngarasakeun naon. Setan alas leungeun aing aduh sing sireumeun kieu yeuh. Ieu mah leuwih ti sing sireumeun. Lamun aing teu gancang ngalirkeun hawa murni bisa-bisa awak aing bisa paeh sabeulah yeuh. Pikir Ranggupura bari cingogo digigireun kampakna anu ngagoler dina taneuh. Angin bikang ngukur nitenan di tempat nangtungna teu ngayakeun gerakan naon-naon. Lamun seuk cenah angin bikang boga niat males narajang tangtuna Ranggupura bakal cilaka. Tapi angin bikang teu boga niat maehan Ranggupura sabab manehna apal lamun Ranggupura lain tandinganana. Elmuna masih jauh di handapeun dirina, angin bikang ukur hayang mere palajaran sangkan si Jajaka teh teu nyieun tindakan anu gagabah. Sanggeusna sababaraha kadapan leungeun Ranggupura geus bisa digunakeun deui ngan bae Ranggupura teu langsung narajang kawas tadi. Manehna nyiar kasempatan heula pikeun nitenan kelemahan lawan. Eueunan kalakuan bodo anjeun teh. Anjeun ukur nyiar panyakit lamun terus ngalawan kuring. Sentak angin bikang bari sorot panonna beuki galak. Kuring moal eureun samemeh anjeun nebus tiwasna guru kuring ku nyawa anjeun. Ranggupura na malang. Kuring teu wawuh jeung guru anjeun. Omong gosong. Eyang kendi dewa geus ditandasa ku anjeun secara licik. Tatu dina tongkongna eta mangrupakeun tapak sabatan pedang anjeun. Tandana anjeun ngalawan eyang guru secara licik. Sakali deui kuring negeskeun, kuring teu nandasakeun di dewa.
Mun teu percaya tanyakeun bae ka arwah guru anjeun. Anjeun teh teu kudu mungkir iblis jahanam. Sakabeh jalma apa lamun anjeun si malaikat peuting nu make papakean sing sarua hideung. Kuring lain malaikat peuting. Jalma-jalma nyebut kuring angin bikang. Walau angin bikang bari sorana tiis nimbulkeun getar-getar gaib nu mangaruhan kana lawana. Tapi Ranggupura teu miroh sia kana getaran eta, seuneu dedamna geus ngagedur ngabebelah meuleum hatena. Kuring teu paduli anjeun ngaku ngaran angin bikang atawa iblis bikang, hutang nyawa kudu dibayar ku nyawa deui. Ayeuna geus wancina anjeun ngahadap arwah guru di alam barjah ditu. Hiya! Ranggupura muterkeun kampakna ka tukang sakali tuluy diheumatkeun ka arah hareup. Hiu wut blesat tina seseukeut kampak kaluar sinar biru kawas seseukeut tumak ngablesat ngarah kana dadana angin bikang. Angin bikang harita teu incah balilahan manehna ukur ngangkat leungeun kencana anu katempo mancarkeun sinar koneng. Sinar biru panjang teh kawas anu nembus kana dampal leungeunna angin bikang. Sakali ngayunkeun leungeunna angin bikang malikeun panarajangna Ranggupura. Blesat sinar biru kawas seseukeut tumak teh. Ngablesat gancang narajang kanu bogana. Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng di alpukahan ku afiliasi ti Shopee. Pilih wargi sadaya hayanu palai gulah geuleuh nepi balanja secara online di Shopee tiasa ngalangkungan produk anu aya di ieu dongeng atau napi dina link nu aya dina deskripsi ieu dongeng. Klik we anu mana bae pamirsa bebas eta mah etang-etang pamuka kuncinya atau selebat ka Shopee nama pamirsa tiasa gulah galeuh naon bae sakahoyong pamirsa sadayana. Balanja ngalangkungan dongeng aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun kana perhatosanna urang teraskeun dongengna. Blesat sinar biru kawas seseukeut tumak teh ngablesat gancang narajang deui ka Ranggupura. Ranggupura ngaranjug tapi manehna gancang ngagenjotkeun sukuna blesat awakna ngablesat mumbul ka luhur nyingkahan sinar biru anu meh bae ngahanca kana awakna. Sinar biru teh labas karah tukang tuluy ngebledug ngahanca hiji tangkal kai. Ranggupura teu madulian kana hancurna tangkal kai anu paburisat akibat tenggeulanana. Bari ngalayang di luhur manehna ngayunkeun deui kampakna blesat bae sinar biru anu sarua kawas tadi. Ngablesat narajang deui ka angin bikang tapi sakali ieu mah sinar biru teh dituturkeun ku ngadiusna sinar beureum anu kaluar tina dampal leungeun kencana Ranggupura. Angin bikang tetep teu ingkah di tempat nangtungna. Manehna ukur rada nurunkeun awakna bari ngaheuraskeun dua curugna. Curugna eta ditepungkeun dina hareupeun panonna. Dina tepungna dua curug eta ngaburisat kaluar sinar bodas semu perak anu rubak nu jadi tatameng di hareupeun awakna angin bikang. Wut plesat sinar biru jeung beureum ngahanca kana sinar bodas anu semu perak eta. Buar jelegu. Sorang ngabledug tarik naker ngeneurkeun eta patempatan. Angin bikang kadorong mundur ti lengkah, meh bae manehna ngajungkel rubuh ka tukang. Sedangkeun Ranggupura awakna meceng jauh tepi kana dalapan tumbakna. Ranggupura kakalayangan bari leungiteun kasaimbangan badana kalayong gedebut krek. Ayo Ranggupura tibanting labuh nyanggigir. Tak-takna misalah leungeun kencana ti palitek tepi ka kampakna oge leupas tina panyekelna. Ranggupura maksakeun cengkat. Manehna menerkeun heula tulang tak-tak jeung leungeunna nu misalah kus
dibenerkeun ku sorangan kelakak kelak. Ranggupura muringis nahan ka nyeri. Manehna maksakeun ngagerentelkeun badanna ka sisi bari nyamber kampakna. Tuluy Ranggupura teh nangtung sanajan bari jeung sosolontodan. Nya harita Ranggupura kakarak sadar lamun irungna ngucurkeun getih seger sarta leungeun kencana lumpuh teu bisa pikeun digerakkeun deui. Bangsat anjeun iblis bikang. Aduh. Sentak Ranggupura bari panonna mancarkeun hawa hayang maehan. Sedengkeun angin bikang maka tempo tenang-tenang bae. Sanajan sorot panonna katempo seukeut, tandaning manehna tetep waspada. Di satukangeun batu badag dipuncut pasir sanjaya ngabatin sorangan. Bisati wasi Ranggupura yeuh lamun terus ngalawan ka angin bikang. Kudu dieureunnan maranehna. Sangkan salah pahaman ieu teh henteu nimbulkeun korban jiwa, tapi kumaha carana aing nyapih maranehna nya? Disamber bae kitu si Ranggupurana ku aing bari ngalancarkeun totokan ti jarak jauh. Atawa ku aing ditotok bae saduana, sangkan angin bikang jeung si Ranggupura teu bisa nempo ka aing. Sewaktu sanjaya masih nimang-nimang ketakna pikeun misah anu taru. Harita Ranggupura mah katempo ngalengkah ngadeuketan ka angin bikang. Bari dadalik degan lempangna napasna renghap ranjug kaduruk ku dendam. Bari jeung gegerem kampakna diputerkeun tarik digigir, sora puteran kampak teh nimbulkeun sora anu ngahiung tarik matak nyeri kana kekendangan ceuli. Wekilila puteran kampak Ranggupura beuki narikan. Sora ngahiungna kawas sora ngamukna ribuan engang. Sora ngahiungna eta bisa mecahkeun kekendangan ceuli lawan. Rupana bae Ranggupura narajang ka angin bikang ngagunakeun jurus anu sejen nyaeta ngandalkeun sora tarik anu kaluar tina puteran kampakna anu bisa ngancurkeun kekendangan ceuli musuhna. Dina kayaan kitu ngadadak kadenge sora sentakan tarik anu mampu ngalindih kana tarikna sora kampakna Ranggupura. Eureunnan, sora eta datangna ti arah wetaneun maranehna. Didinya ngadadak muncul seorang awewe kamunculanna eueuh anu nganyahokeun kawas anu muncul kitu bae turun ti luhur langit. Sanjaya molotot ruas di tempatnya munina. Payung sarimbit. Gerendeng Sanjaya rasa jengkelna kahudang deui sabab manehna inget kana papakeanana anu leungit. Lamun aing nepungan payung sarimbit ayeuna, masih aya angin bikang aing era lamun angin bikang nempo aing make kabaya kawas kieu. Amit-amit lamun manehna teu pika nempo aing teh. Angin bikang ngareret seukeut ka arah payung sarimbit bari ngagerentes. Saha eta awewe? Aya hubungan naon manehna jeung si Ranggupura? Ranggupura oge ngareret sinis bari putaran kampakna teh ngadadak eureun ku sorangan. Dina hatena Ranggupura ngabatin. Saha awewe geulis eta? Kunaon leungeun aing teu bisa dipake muterkeun deui kampak. Kakuatan naon anu digunakeun ku eta awewe teh tapi kaleungeun aing teu bisa pikeun digunakeun muterkeun di kampak. Tapi anehna rasa nyeri dina tak-tak kenca aing jadi ngaleungit. Edan, nah ieu pangaruh tina teutepan anu remen neuteup ka aing gitu. Payung sarimbit harita ngalengkah ngadeuketan kana pertengahan jarak antara angin bikang jeung Ranggupura. Tapi teuteupanna loba neuteup ka arah Ranggupura. Kadenge sora tegas
di payung saribet anu tujukeun pikeun Ranggupura. Anjeun bisa tiwas lamun terus-terusan ngalawan awewe ieu. Tiwasna anjeun moal bisa nebus kana tiwasna guru anjeun kusabab anjeun geus salah sangka sarta nyieun tindakan anu gegabah. Ranggupura teu parjang keru. Dina kayan kitu kolebat jeleg ngadadak aya hiji bayangan beureum hadir di eta patempatan. Kabeh ngagebeg ruas malik karah bayangan nu anyar datang. Si horeng nu datang teh saurang awewe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencenang elek boboko sedangkeun leungeun katurna nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Dede. Aduh, mani tinggal begitu nya. Ieu lain jurig ieu mah ibi ieu. Karunya bisi nu garlut lalapareun ibi mah matak muncul. Dede. Ieu sok jarajan heula diareusian heula beuteungna ieu. Tah ibi nyanak awug. Masih haneut amis raos kareueut matak dedeyeun pokona mah awug ibi mah da gulana ge tina gula kawung ieu. Tah ieu ku kurawu ali surab jagongna sok gurih raos nikmat kira ieu. Bari kalapa mahal ieu nama ieu teh ngamodal wae ibi teh tekor. Dede. Pohar pemirsa. Aduh. Kuno rojolna bisa ruwiti atuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu pamirsa nya. Lamban Sanjaya Galunggung si Jawa Perang Dewa dina lakon nyaeta Ratu Candana Sutra. Sakurang teuneun dihaneuleum sieum geusan sampeureun urang tuna dihanjuang siang geusan aleun urang sampeur dengke di bagian anu salajengna. Pamirsa satajan aki amit mungkur. Sakedapnya urang ngayeuh heula anu tos hadir aya Kang Dudi Wiguna oge Teh Sri Nuryani ti Kuningan, Kang Nang Nurholis di Palihan Tegal, Teh Esther Adelit oge Teteh Nuraini Silvina Dewi sareng Kang Haji Wisnu Walyana, Teteh Haji Teti ti Ciroyom, Kang Irfan Yudiana Gari ti Raja Manala, Kang Umar Ki Pedardi kumaha lakona caritana budak Sanjaya jeung musuh bubuyutanana kayaknya lami keneh tah. Agus Setiawan di Jati Handap. Abogoh bisa ruwiti ya Kang Nandang Sujana oge Sunjana nya. Di Sentul Teteh Amelia. Teteh Titi Amelia anu nuju di Tangerang pangintennya Kang Agus Mantri di Garut. Teh Linda Imut di Palihan Bandung, Teh Tanda Bani di Garut, Teteh Tami Malihat di Palihan Ciamis teh. Jawara Kopi Sakti Kang Setia Budi manco selalu kitu oge Teteh Yulina Belia, Kang Prabu Arjuna manco maniat di Banjar, Kang Yuyu Supriyatna oge di Tasik, Jangwel Incu Aki urang padarnya kewengi. Kang Andi Bosenal di Bogorna oge Kang Anang Brahma manco salawasna di Palihan Jatinangor, Kang Wawan Setiawan, Kang Asep Rahmat, Kang Beni Hendarman di Cibogor teh, Kang Danis Sujata di Palihan Bandung, Kang Wismoklis di Bogor, oge aya Surya Gumilar. Terus aya Kang Asep Sepuluh di PR Cimahi. YH Kreator oge hadir Kang Didin Syarifudin di Pandeglang di Palembang teh nya Kang Unda Kapanyawangan amin hatur nuhun pidoana. Di Jakarta Kang Ade Sukarna oge di Bandung Kang Uli Samsuri nya hatur nuhun hadirna. Kang Aden Jalu Kang Jaya Sumpena di Jakarta Timur amin hatur nuhun. Pidoana nya Kang Ade Sibron ya nya. Di Batu Jajar Bandung Barat panginten aya namanya. Kang Amin Aminuddin di Garut, Teteh Rokaya di Cianjur Makkah, oke aya Kang Asep Suherman di Bekasi teh atuh nuhun amin. Kang Diren Kircon, oke Langgoko United Kisembara teh. Kang Sopian Sopandi di Garut, oke Kang Abdul Solih di Tasikmalaya Sukaraja nya. Kang Topik Abadi ti Kircon, Kang Wartono Sanukri ti Palihan Riau, oge Kang Yayan Sukarya ti Palihan Majalengka. Hatur nuhun kum oge salam kasadayana nu hadir anu teu kasebat namina.
Panginten sakitu heula nu kapihatur, Hakin amit mungkur heulanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancur.